naon eta anu ngajenol di dada emak. Oh, eta teh balon gas, Jang. Keur engke di mana emak maot kurang tiup supaya emak nepi ka surga. Oh, gitu. Bapak mangkat gawe heula nya, Mah. Ya, doakeun, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayur, sayur sayang, sayur, sayur sayang, sayur sayang, sayur. Tukang sayur ka dieu panas bisi hidung. Ya mau Caji. Lah, panas dinya, bener lah. Ieu naon ieu teh? Itu eta Bu naon Kacang. Kacang. Nah, abi mah gaduh kacang oge. Tah ieu Bu ye. Eta mah naon? Kimput itu Oh. panjang kieu mengkol ini. Mengkol hayu tuh orang kadieu kalebet. Kemana teh? Dieu kalebet. Ampun. Aduh, tur nuhun nya, Jang. Ya, tes bugi ya ka bumi. Ih, kunaon Jang ceurik? Kunaon Jang ceurik? Marek mangkat ke surga. Maksudnya kumaha? Masa bapak digawe balon gas emak ditiup ku tukang sayur. Gelo teh sioh ku aing. Maneh? Ieu Coba ka dieu Bang mencetatkeun sirah ye. Asal lieur kieu ye. ari baheula samemeh kawin saha nu sok mencetan maneh? Nya baheula mah sancan kawin jeung maneh. Tara lieur kawas kieu. Geuning kunaon hari ayeuna sok babari lieur? Nyarek teu lieur kumaha? Unggal Senen setor MBK, Salasa Komida, Rebo Syariah, Kemis BTPN, Jumaah Bang Emo, Sabtu Bang Kuriling, Minggu tumbleg ampar, jeung make nganyuk ampar sagalapan teu boga sahawah. Sawah sakotak ge jarang dipaju yeuh. Rasakeun. Aduh, nuju beres-beres, Pak. Semohon Kang. Aduh, sapi di mana wae arageng ya, Pak? Oh iya mati selain ya baru. Oh, di agung ka barang-barang nadanya, Pak. Tah ieu teh Pak, sapi ti Selandia baru. Tah diajagan teh kegiatan teh sadinten teh dugi kali 5 kali. Itu tah. Tuh, Pak, sapi ge kuat teh 5 kali sapoe. Kaneng, kayak orang meuli jajahmuna. Bade teras ningali nu Australia, mana paling ditu? Ayo, Pak, sok. Orang ningali itu. Tah, Pak, ieu mah langkung ageng, ieu mah Australia. Langkung kiat deui kirang lo, langkung 10 kali diajaganana. Tuh, Pak, itu mah kuatan 10 kali sapoe. Ari bapak cacan-acan geus ngabulai. Cicing, kayak orang buktikeun bapak rek meuli jamu heula ka Mas Tarno. Ajang kuat sabara balen-balen ge. Eta teh 10 kali teh jeung sabi Kang Papa beda-beda. Beda-beda, Pak. Tuh, mah 10 kali teh beda-beda bikang.
Kan bae bapak beda-beda bikang. Asal sapi kabeh. Neng, ate bogo pisan kan neng teh. Lu bener, Ap. Bener sayang. Punah, geuning teh pernah ngomong lamun neng geulis. Emang neng gelis. Piraku, kade bohong. Tapi Tapi kunaon sih, Ap? neng mah gelisna gelis kuda. Geuning geulis kuda, emang lu kumaha geulis kuda teh? Gelis kuda teh artina ari ti kajauhan gelis, ari geus deket sok hayang numpakan. Siapa sange anjing? Thank